Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain. Syaulillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil anbiya musani jami sahabat Rasulullah yajmu jamil awliya minal masyariqil maghrib khususan sultan awliya Ghaisul Azam kutubil alam Masjid Syamsuddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu Sayyidina Muhammad Nabi Bantani Sayyidina Salim bin Sayyidina Sayyidina Abdullah bin Husain wa ala Sayyidina Abdullah bin Mujam Sayyidina Abi Hamid al-Ghazali Tusi Syaulillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baina ummatina wa jami' masyayikhina aina makanu ila ru'i ajdadina wa jiddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina wa talamidina talamidatina wa jami' man asana ilayna jami'il muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat. Syaulillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Ari sifat anu wajib di Allah 20. Mustahil ada martosna teu aya dalil aklina nyaeta wujudu hadihil ari cara nartibkeun dalil sifat wujud nyaeta ari alam eta anyar tegasna ayana alam sanggeus eueuh ari sakur anu anyar eta aya anu nganyarkeun atuh alam oge aya anu nganyarkeun ari dalil anu nganyarkeun alam eta Allah. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Dua kidamatosna teu aya mimitina mustahil antosna anyar. Atosna lamun Allah anyar tangtu butuh sedang anu nganyarkeun ge butuh kanu nganyarkeun deui.
Opat mukhalafatul awadisi artosna beda Allah. Mustahil mumassalatul lil awadisi artosna selisa rupaan jeung nu anyar dari aklina nyaeta anau lau kana mumassila lil awadisi lakana hadisan wa huwa mualun artosna lamun Allah selisa ruan jeung nu anyar tentu Allah teu anyar sabab sakabeh sifat anu tetep di salah sahiji anu selisa ruan eta tetep sedang ari Allah anyar eta mustahil sabab lamun Allah anyar tentu butuh kanu nganyarkeun sedang anu nganyarkeun ge butuh kanu nganyarkeun deui atuh bakal timbul daun jeung tasasul ari daun jeung tasasul eta mustahil di Gusti Allah dalil naqlina nyaeta laisa kamitslihi syai'un basir lima qiyamu bi nafsi artosna jumeneng Allah kalawan datna teu butuh kana tempat mustahil itia jatosna butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun dari aklina nyaeta anau lawi tajaila malin lakana sifatan anu sifatan mualun artosna lamun Allah butuh kana tempat tangtu Allah teh sifat sabab sakaya anu butuh kana tempat kajaba sifat sedang ari Allah sifat eta mustahil walawi tajaila mukhassisin lakana hadisan wa kunu hadisan mualun artosna sareng lamun Allah butuh kanu ngayakeun tangtu Allah teu anyar sedang ari Allah anyar eta mustahil dalil naqlina nyaeta Allahu la ilaha illallah genep wadaniyat artosna banget sahiji Allah dina datna sifatna sareng pada melanan ari mana sahiji Allah dina datna nyaeta hiji nadat Allah lain meunang ngarangkaikeun sareng hiji nadat Allah lain hiji tina dua tina tilu tina anu leuwih loba ari mana sahiji Allah dina sifatna nyaeta hiji jenisna sifat Allah teu dua teu leuwih loba satuna sapat dikota Allah hiji mustahil dua mustahil sareng di luar Allah teu aya anu ngagaduhan sifat saperti sifatna Allah ari mana sahiji Allah dina damelna mustahil ta'adud bertosna bilangan datna sifatna tawa pada melanana dari aklina nyaeta lam yujad syai'un min adil malukati artosna lamun Allah bilangan maka mau dipanggil ije perkara ge tieu pirang-pirang makhluk sedang ayeuna makhluk kaya atuh Allah aja wadana tu saya ta'atuh Allahu ahad miluan nantunya sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asani ari anu kaduana takbiratul ihram. Eta takbiratul ihram rukun salat nomor kadua. Nyata takbiratul ihram ari takbir teh ucapan lafaz naon Allahu akbar kabbaro yukabbiru takbiron farroha yufarrihu tafrihan binana bina mutaaddi tanya sanggeus parihak itu tuh tambahan aksara anu maedakeun kana manana cenah mutaaddi kitu kan di tasdidan ain fi'ilna koma geus nangtung asana qawama lamun qawama geus nangtungkeun geus nangtungkeun geus nangtungkeun ai nangtung mah sorangan manehanana koma geus nangtung sa Zaidun Zaid sa nangtung Zaid lamun qawama geus nangtungkeun sa Zaidun ki Zaid butuh naon maaf nangtungkeun sahatna ki Zaid dakarohu kana dakarna Zaid nangtungkeun dakarna
Taya kabbaro yukabbiru teh takbiro. Jadi sulasi mazid be warna ka hiji bab kadua parawayu parjiwa taprihan manana ngagungkeun nancana ngagungkeun ngamuliakeun. Allahu akbar. Agungna Gusti Allah sing kitu sing nyerep kana sanubari ka kolbu ketika nyerep ka kolbu awak sakabeh milu ngagungkeun Gusti Allah bubuluan nepi ka hudang ngarai kana naon kana dina punduk karasa ngarai rai sawak-awak inget dikir eling kana agungna saha Gusti Allah nyebutkeun Allahu akbar. Naon si anu perlu diagungkeun ku urang uga urang sakapeung jelema ieu osok rasa aya kumuluhur adigung gede hulu naon ngaranna teh takabur teh nya takabur teh naon anu diagungkeun ku urang da eueuh nanaonan eueuh nanaonan sapira jelema leutik sagede kitunya. Coba tangah gerak tangah tegulu tangah jeung silahna panon hate sing tangah ketika urang cicing di ayeuna di mana ye di pengajian sagede kumaha si urang di ruangan pengajian saku panggedena urang mah kitu nya gedena eta bangunanna nya atuh gede kene bangunanna. Coba make drone cenah make drone kaluhur di nonton di coba ngapun ih sagede kumaha i bangunan ge leutik kan sok muka eta nya Google Map ya satelit muka satelitnya Google Map satelit ih cenah itu bangunan orang Cikuya tuh di dinya tah leutik cenah tempat pengajian geuningan. Coba perjauh deh jauhkeun deui nya geuning jawana ge leutik eta jawana misa gede kitu pulau naon pulau Jawa aing di mana cicingna sagede naon mah nya kabeh damel Gusti Allah tangah ka langit-langit jeung saeuseusina dileutikkeun nepi ka bumi naogenan gambar busakeun gambar bumi naogenan sagede naon sagede titik tungtung naon tungtung pulpen Masya Allah tuh kabeh damel Gusti Allah aya bumi geuningan aya Mars aya Jupiter aya naon deui jangan lupa Saturnus Uranus Neptunus Pluto ya di mana urang di mana cicingna anu diagungkeun ku urang teh mana cenah eta teh sawa upluk aplak teh mana sawa upluk aplak teh nya kasep mana kasep maneh nya geulis mana gini nya jabatan mana nya paling lila 10 tahun nya harta saloba-loba moal dibawa paeh nya moal dibawa ke mana moal dibawa ke kuburan san we moal harta ke kuburan ngan pasti hisabanana mah pasti aya nya pasti aya. Allahu akbar ngagungkeun Gusti Allah teh sing bikang ngari ka sawak awak karasa katempo leutikna urang teh leutikna urang anu sok sakapeung rasa kumuluhur hareupeun batur jora gegajel geget kitu tanya bakon sublad sebrit sakapeung nama tumplak templaknya misal atau mungkin belah tingkat tinggi malah dan nindas rakyat misalnya jeung seterusnya
kena aing mengkung ya cenah mumpung jadi cenah tanya di mana anu diagungkeun ku urang teh sagede naon si maneh sagede naon coba make drone hatena sing jadi drone hatena sing jadi naon drone tempo kakawasan Gusti Allah keagungan Gusti Allah tempo keagunganana maneh sagede kitu di mana cicing di Indonesia sagede naon mun ngagambar naon tah ngagambar pulau Jawa nya gambar pulau Jawa ieu maneh cacingna sagedena naon coba leutiknya teu bisa kagambar teu bisa naon tah teu bisa kagambar ayeuna dihareupeun nya adu-harupan bisa ngagambar naonna panonya pahareup bisa ngagambar panon maneh cenah urang ngagambar aya bali aya harisan bahkan kanyat dihitung sugan bulu panonna mah nya dihitung da kurang nya coba naik namanya ino ke bulan coba gambar maneh sagede kumaha leutik na pinuh teka gambar ku gambar bumi na oge nan geus bulut titikung ku hijina teu bisa kagambar kabeh kakawasan Gusti Allah Subhanahu wa taala panon urang dua batur bogeun dua bukan batur ke lobanya sa dunia sabaraha miliar 5 miliar lebih banyak encan panon lauk panon hayam panon papatong panon kitu tanya rametuk panon naon dia kutu bukan tongo kremi nya kabeh damel damel Gusti Allah Subhanahu wa taala maha agung takbir ada takbir teh ngagungkeun Allah terus aya al-ihram terus peneng geus parateng al-ihram teh nyaeta ahrama yuhrimu ihraman sawi salasi masjid bi warna kahiji ngan ieu bab kasabaraha bab kahiji ai kabbaru yukabbiru takbiron bab kasabaraha Mang Abdul bab keduanya mun ahrama yuhrimu ihraman ma salasi masjid bi warna kahiji bab kahiji akromanya sarua mana nambinana mutaaddi ahrama ngaharamkeun ahrama yuhrimu ihraman ngaharamkeun jadi ieu fungsina takbir teh fungsina jang ngaharamkeun naon cenah geus mah ngaranna takbiratul ihram ka disebut ngaharamkeun tuh tinggal 5 tengahna hada sok diajar naon ningali kitab hada ari ieu takbiratul ihram lapan takbiratul ihram eta min idopatis sabab lil musabbab ngaidopatkeun sabab kanu disababan sabab heg aya anu disababan ngaidopatkeun ngaidopatkeun sabab kanu disababan mana sababna takbir eta sabab mana musabbab teh anu di sababanana al-ihram takbir jadi sabab tina haram ihram haramkeun anu disababana teh ihram ngaharamkeun jadi haram pedah naon eta tah ku sabab takbir idopat sabab kana musabbab naon sabab alasanna li annahu karana sanyana kalakuan jeung tingkah zok tingali kitabna neng si neng ada tadi ngomekeun tiungna gitu ya rumu haram eta haram biha ku sabab takbiratul ihram naon ma perkara kana nu bukti ieu mah eta halalan halal qabla sameme takbiratul ihram sebab ya rumu eta haram biha ku sababnya ya rumu eta haram biha ku sabab takbir naon ma perkara kana nu bukti itu mah eta halalan halal qabla sameme takbir
Perkara anu tadina halal memeh takbir mah sanggeus takbiratul ihram jadi naon, jadi haram. Jadi si takbir nate jadi sabab haram. Contohna dahar memeh takbir mah halal meunang dahar ceuhil nya meunang aya ceuhilnya lebar ceuhil naon daging sapi nya tos peras madang ya. Meme salat mah silakan dielognya. Tapi kulantaran geus takbiratul ihram murag keur maca Fatihah murag dina huntu gubrak misalnya. Aduh ieu ceuhil nya ceuhil sate lebar haram dielog. Naon sabab geus takbir jadi haram nate ku sabab takbir. Hidopat sabab kanu disababan. Perkara nu tadina halal memena halal sanggeus takbir mah jadi haram. Wakalamin jeung ngomong meme takbir mah meunang ngageroan dul gitu tanya. Ting nya misalnya. Ya mangyana. Bisa kegeruan gitu meme naon mah meme salat mah tapi sanggeus asup salat ku ngucapkeun takbiratul ihram jadi ulah misalkeun mangyana keur salat keur maca Fatihah jol Mang Abdul ek nyampur manehanana kayaknya naon jaya cenah ya ke ya ni ke dulnya ke lah dul daguan salat heula teu bisa sabab geus naon sabab geus asup salat kalamin Fayaqulu Allahu Akbar. Ucapan takbiratul ihramnya naon? Allahu Akbar. Sakitu tanya nu wajibna sakumaha tah? Allahu Akbar. Engke syaratna aya 16. Teu meunang diganti ku nu sejen. Sanajan nami Gusti Allah, teu meunang Ar-Rahmanu Akbar teu kaci. Atawa naon di Ar-Rahimu Akbar. Teu meunang kudu ku lapad Allah. Ujang gula bad akbarnya teu menang digantikan jadi fi'il isim fa'il Allahu kabir teu bisa kudu ku akbar. Wala tadurru jeung teu madarat naon ziyadatun nambahan Allahu akbar lapan lapad sejen tapi ziyadah anu kumaha tamnau ismat takbir nu teu matak nyegah kana ngaranna takbir. Tinggal limang teu bawa salah tu kumaha tumatak nyegah kana ngaranna takbir walakin hilafu aula tapi sanajan menang sanajan teu madarat eta teh khilaful aula sulaya jeung kautamaan. Contoh Allahul Akbar ditambahan ku naon? Tambahan ku alif lam ainu alus nama Allahu Akbar ieu dari tambahan ku alif lam jadi kumaha Allahul Akbar teu naon-naon sakitu mah ngan khilaful aula sulaya jeung kautamaan atawa ditambahan ku sifat bahkan akbarna di alif laman tuluy tengah-tengahna ditambahan ku sifat Allahul Jalilul Akbar. Misalkan sholli fardhu dari barakatin ada lillahi taala Allahul Jalilu Akbar. Nah, eta sakitu ge teu madarat maksud teu madarat teh naon-naon meunang ngan khilaful aula wa kada kullu sifatin min sifatinya kitu sakabeh sifat tina sifat-sifatan Gusti Allah meunang diselapkeun dina antara Allahu jeung naon jeung akbar nyipatan lapad Allah ngan ida lam yatul biha alfaslu lamun teu lila teuing lamun teu panjang teuing biha kusabab sifat naon alfaslu pamisahna naon alfaslu pamisahna asal syarat ulah panjang teuing we naon pamisahna. Contoh Allahu azza wa jalla akbar sakitu menang keneh menang keneh pek dibaqain nabi karena tetepna susunan takbir wa makna jeung aya mana eta bila pima wa makna libaqain nabi wa mana karena tetepna susunan takbir wa mana jeung tetepna makna maksudna ngagungkeun keneh bi khilafi ma takhallala ghairu sifatihi kadomir beda ku kanaon ku kaselang
ku perkara lain salianti sifatan Gusti Allah. Eta mah teu meunang contoh seperti domir. Eta mah darat teu meunang kieu. Allahu huwa akbar. Teu kaci. Allahu ari Gusti Allah huwa eta ari Gusti Allah eta akbaru. Nu magung teu kaci eta mah kaselangku naon ku domir teu meunang. Sanajan ku sakitu kul sautik huwanya. Allahu huwa akbar. Allahu huwa akbar teu meunang. Atawa kaselangku nida. Ai nida teh kunaon? Panggro. Contoh Allahu ya Rahmanu akbar teu kaci atawa Allahu ya Rahimu akbar teu meunang. Tadi tak kaselangku sifat meunang ngan syarat ulah panjang ting. Disebut panjang teh nyaeta lamun nepi ka 3 sifatna. Jadi kaselangku 3 sif Allahul Jalilul Karimul naon misalkan deui Adimu akbar atau Allahur Rahmanur Rahimul Maliku akbar. Tak kaselangku 3 sifat eta mah teu meunang. Lamun ku 2 mah meunang keneh Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Usolli fardu sabi rakaataini mustaqbil qiblati ada ali taala Allahur Rahmanur Rahim akbar meunang gitu nya ngan kikituan teh sanajan meunang khilaful aula. Khilaful aula teh dina sulaya jeung kautamaan. Jadi eueuh utamana leungit ganjaran utamana ganjaran nu aula leungit eueuh nya sasa namanya. Jadi namangan teu utama. Kan dina martabak ke aya nu porsi naon ngaran saya aya spesial aya naon di ngaran-ngaran nang martabak geuningan aya naon aya kacang coklat aya coklat keju coklat segala namanya aya spesial aya naon dieu komplit naon teh wah rupa-rupanya teu pengmana sampurnana leungit kasampurnaan leungit sanajan meunang eta nya saja martabak si martabak nama aduh aing mah kurang ieu mah teu make naon teu make keju mah teh teu karasa cenah mah kurangnya kurang teu hilaful aula. Oke panjang nama syarat takbiratul ihram teh kayak kaharep aya sabaraha aya 16 nya aya 16. Asalisu tulikeun mah ari anu katiluna al qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jamanu kawasa fil fardhi nangtung dina salat fardu. Sarukun salat nomor katilu kudu nang tung jang nu kawasa nangtung ajang nu kawasa nangtung. Kumaha teu mampunya diuk. Nah aya ngaran nangtung aya nangtung teh wa nasbu qafari dohrihi ngancegkeun tulang tongongna si jama aya domihi wa alatihi ya mafasilu wa inat raqarasu. Tulang tongong sing anceg kabeh sanajan nganungkulkeun sirah sanajan tungkul naon nama sirah nama ditung si tulang tongong sing anceg maksudna ulah bongkok ya kia mana bongkok ieu mah ya kecuali nya geus aki-aki teh nenek-nenek nya nepi ka kumaha geus aki-aki nenek-nenek mah nepi ka kieu pisahnya kalau sing sedikeun nya neng nya sini ini cenah eta ini bengkung-bengkung teh gitu. Lagi bakal kita. Tah, ieu lempang geus kieu tah. Eta geus hese teu bisa nya kitu kan geus hese. Eta mah teu naon-naon. Nang teh sing lempeng tulang tongong kabeh sing lempeng wa in atraqara sahu. Tah, sanajan sirahna ditungkulkeun. Bahwa mandubun. Tinggal ieu mah teh kana. Sanajan sirah nama tungkul balik tas sunat nungkul ke naon sirah ai ajengan beung kieu nya tegap naon ngaran teh tegap ya jadi si naon si tulang tongong nepi ka mana ka sirah teh naon tah rata kieu meunang ngan sunat nama kumaha tungkulkeun tah si sirah tungkulkeun nempo naon nempo
sujudan wa in atraka ra'sahu bahwa mandubun balik ta disunahkeun. Namun kawasan nang kudu nangtung kumaha cenah teh bisa nya diuknya kumaha lamun kieu bisa sih bisa nangtungan geus bagian sujud teh bisa eta bagian diuk teh bisa kudu kumaha kudu ditanggunyarkeun teh kumaha nya bisa sih nangtung nangtung bisa ngan bagian sujud atau bagian diuk ieu teh bisa naon teu bisa diuk kudu tanggunyarkeun kumaha nya bangun bagian nangtung bagian wayana kudu naon kudu nangtung pas bagian diuk bagian kanjeun ngalongonyorkeun suku orang hese oge beul maksudnya mudah-mudahan cek gua calageunnya anu geuringna tah lamun teu kaduga nangtung mah bari diuk walau qadar ala dalika bimuinin sanajan mampu nangtung teh aya mang muin mang muin teh nyaeta muinun anu nulungan anu nyekelan mang muin teh anu naon teh anu nulungan misalkeun aya aki-aki geus teu kaduga nangtung nya aya naonna incuna do misalkeun cenah ieu abah pangnaonkeun pangnyekelkeun ek salat sok atuh tadi sanajan kadugana bari nangtung teh kudu ditulungan ku batur wajib bari nangtung nya wajib bari nangtung ujrotin bahkan sanajan kudu make buruh tapi buruan ki cenah bah buruhan sia mah buruhan bae kan atuh dah abi gaduh gawe cenah lamun nulungan lelaki nya naon da pegawai tinggalin omset tinggalin ini gara-gara naon kaganggu ku salat we gatuh sabaraha buruna 5.000 kilah 5.000 nya tah ditulung nulungan sakali salat misalkeun di buruanana ku 5.000 eta kitu wajib bari naon lamun aya nya lamun aya ujrati mislin tapi kade ujrona ujroh misil mujeuna pantar sedangnya ai kitu mah minta buruna 100.000 ki si mane teh cedok kitu tanya aki geus gering kieu kena minta buru nita pira pang naon pang nyekelankeun nya menyekelankeun minta duit 100.000 nya tukang maculogenan kur sabaraha 40.000 misalnya eta mah lain ujroh naon lain ujroh misil teu kaci eta mah kecuali lamun si akina mun beunghar pohara mah nya daripada harta aki menyebiak teu puguh mending dipeak pake naon pake muruhan abi cenah nya sok kadinya gadinya 1 juta oge kan bayanya ujroh misil ko dirina liya tapi fadilatan nama yutabaru fi zakatil fitri ieu teh ujroh misil teh lamun boga kitu sote boga naon boga leuwih tina perkara anu dihitung-hitung dina zakat fitri ari zakat fitrah teh wajibna teh lamun boga bekal lain sa 7 tahunan nya lamun boga sesa bekal lain 7 tahunan lain saminggun lain sa naon 2 poeun tapi sapoeun naon tah sapoeun misalkan seorang aya jelema hirup sebatang kara teh sorangan budak pamajikan naon pokona mah teu boga biayaeun jadi kun sorangan unggul manehanana teh sapoe saputing butuh sabaraha zakat fitrah jang zakat fitrah sapoe saputing salila keur naon lebaran sabaraha butuhna biasana lah paling ge 20.000 dihitung hartana aya 20.000 aya sesana cenah ieu 40.000 duitna teh sesana teh nya bogaeun kitu jualeun henteu teu bogaeun naon-naon ieu mah numpang cicingna ogena misalkeun tisa jadi aya sesata 20.000 sesa jang bekal sapoe sapeutingeun maka eta nu 20.000 sesana wajib dipake zakat
fitrah. Tadina iya ogenan ya dina rek muruhan misalkan teu bisa nangtung kecuali kudu aya anu naon nulungan sanajan nulungan anak kudu diburuhan dina buruhna ogenan hitung-hitungan teh seperti dina hitungan zakat fitrah jadi ngitung sapoe sapeting sapetingeun eta aki boga sabaraha duit ayeuna nah aki mah moal kahitung duitna tuh sakamar nya ai kitu loba kadinya pe tanya mun dihitung teh eueuh cenah tuh kuraya sabaraha sapoe-sapoe aki butuh sabaraha 20.000 sabaraha duit ayeuna 30.000 teh eta 10.000 deui tah 10.000 deui tah berarti jang nulungan tah tulungan tah aki cok bantuan pokona mah diburuan tah 10.000 poe sapoe-sapoe tapi syarat di 2.000 sakalinya tah eta lamun aya sesa dina sesa kabutuh jang sapoe sapetingeun aya sesana jang muruan nulungan tapi manyaungnya salat-salat me kudu diburuannya tapi ukur pada naon nyekelan wungkul angot ku incun angot ku sana ku budakna teh cecedom nya dan ieu misalkeun eueuh odakna eueuh nya incuna eueuh anu karana Allah eueuh nya eta rek bubur wungkul datangna teh nya da eta mah ngitung-hitungan anak kudu sakumaha zakat fitrah tuh hada tos kieu mah wajib nangtung sanajan kudu ditulungan teh lamun kieu ida kana yahtaju inda betidain nuhud likulli raqatin lamun butuhna kana ditulungan teh ketika mimiti hudang wungkul kana setiap rakaat rek nangtung ditangtungkeun ku ditulungan namun geus nangtung mah geus cicing teh ditulungan deui nya teh dicekelan deui teh maksudna jadi bisa ajegnya tuluy biasa ruku sujud tah geus pada sujud kadua rek nangtung kana rakaat kadua kudu dicekelan deui geus nangtung ajeg deui cicing bisa kuat tah kitu tah wajibna bari nangtung teh lamun butuh kana ditulunganna keur naon keur hudang wung kumaha lamun butuhna sakabeh salat fa ini tajau maka lamun butuh ieu si jamahu kana muin lamun butuh ditulungan lamun butuh anu nulungan fi jami salatina sakabeh salatna itu si jama lam wajib teu wajib nangtung nya ya di geus nangtung oge nang kudu dicecekelan hayo nya teh eta mah teu wajib bari naon teu kaduga nangtung teh ai kitu mah nya teu kaduga nangtung jadi wajibna bari nangtung teh lamun butuh ditulunganna keur naon keur hudang ungku anapun lamun geus hudang oge geus nangtung geus ajak we nan kudu dicekelan keneh bae teh eta mah teu wajib nangtung diuk bae lam wajib atau nangtungna teh kumaha bi kazatina tawa make ukazah teh nyaeta itek apa itek maka itek wa ini tajah bi jami salati ta itek mas sanajan butuh kana itek na sakabeh salat wajib bari nangtung tamanya ai muin majelema nya ari anu nulungan mah berarti kusaha ku jelema ari ukazah mah itek benda naon benda matinya nyata lamun butuhna bisa ku make itek aya mah itek na aya itek eta geuningannya itek aluminium make kumaha atawa cicingna sisi tihang misalkan cicingna sisi naon make ngagantungkeun tali ajang muranteng tah eta mah wajibnya sanajan dina sakabeh salat butuh kana itek kudu make itek kudu nyekelan itek eta mah tetep wajib kudu bari nangtungnya ai cukup ku itek mah naon itek teh ukaza teh nyaeta ason itek aksara leuwih pondok minar rumi tibata satumbak leuwih pondok daripada setumbak nah itek lah sumena itek teh kudu bari nangtung teu kaduga nangtung wayana bari diuk teu kaduga diuknya bari nyangigir teu kaduga nyangigir bari nang karak eta nya kumaha ganjaranana dipotong atawa henteu ai teu mampu mah nya cenah berjamaah 27 sarua 20 naon 27 sanajan bari diuk sanajan bari nyangigir ngan eta cenah geuning aya naon tah aya katerangan anu bari nangtung anu bari diuk satengah tinu bari naon nangtung anu bari naon nyangigir satengah tinu bari diuk eta mah dina salat naon
dina salat sunat heg kaduga kana sahandapeunana saluhureunna heg kaduga kana saluhureun nana kieu misalkan tarawehnya mang ado taraweh padahal mah jagjag bisa naon bisa nangtung hayang diuk cenah bari naon tarawehna bari naon bari diuk maka eta ado nu kaduga nangtung tarawehna kalaka bari diuk menang pahalana menang ganjaranna satengaheun tinu bari nangtung kalaka dar bari nyangigir ngajaranna maka eta satengaheun tinu bari naon nangtung maksudnya diuk satengaheun tinu bari diuk salah satengaheun tinu bari diuk tinu nangtung masa kumaha berarti saparapateun pinter tinu nangtung masa parapat ketika misalkan ado kaduga nangtung kalaka dar bari nyangigir berarti pahalana sakumaeun saparapateun tinu nangtung satengaheun tinu bari diuk jadi beki saeutiknya lamun 100.000 teh mah nya misalkan 100.000 bari nangtung maka bari diuk 50.000 nya mun bari naon nangigir 20.000 lamun kaduga nangtung kumaha teh kaduga nangtung kaduga diuk mah nangigir cenah maka pahalana sakumaha satengah tinu nangtung tinu diuknya satengah tinu diuk nya diukna sabaraha nu diukna tadi 100 nya nu diukna 100.000 teh ada teu kaduga euna nangtungna maka pahalana 100.000 misalkan nya hek aja nyangigir kaduga nangtung kalaka naon ngigir maka pahalana sakumaha 50.000 gitu nya eta mun di ribu-ribukeun nya ribu-ribu lamun salat sunat ai salat fardu mah wayahna wajib bari nangtung teu kaduga nangtung nyangigir diuk teu kaduga nyangigir diuk nyangigir teu kaduga nyangigir nangkarak cenah nangkarak ogenan geus teu bisa gerakna ogenan geus teu bisa babacaanna ogenan maka isyarahnya isyarat teu kaduga isyarah ogenan geus beku panonna geus cicingna tapi naon keneh sadar keneh maka berjalankeun rukun salat di naonna di hatena salila masih keneh berakal wajib ngalaksanakeun salat kitu nya wajib salat kadang wajib salat katilu bari nangtung naon dalilna wajib nangtung wallahu a'lam bishawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'ana bima 'allamtana rabbi fakina fakiyalana wa qarabati lana tidina tawassalna bitalimi tarzuqana wasana tarzuqana amanah Amitawasul pengawasan Amitawasul Bagi Gusti ngalikian kejembaran keamanan